keduana Syekh Ma'rufil Qurhi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid kan Syekh Ma'rufil Qurhi. Cek Syekh Ma'rufil Qurhi. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya naon? Atuh impian pohara jasa kapanggih Kangjeng Nabi aju nitah dakwah. Hah, pan sia nyaho? Siapa murid aing? Sia nyaho ka impian aing. Ieu dek dibuktikeun ieu. Artina murid galeuwihan guru. Nu tadi ngajakna bisa mah bisa, ngan hese kan gitu dibuktikeun ku Gusti Allah. Oh ya, impi kapanggih Kangjeng Nabi aju Kangjeng Nabi nangan nasehatan tina dakwah. Ulah cicingan lantaran mama umapan boga lisan berhikmah sebab timbul tina batin anu bersih geus kira ieu melengit sia bisa nyaho aing kapanggih jeung Kangjeng Nabi tang ngimpi ti mana hayu coba pan sia murid aing cek sama Rupil Qurhi kapanggih ngimpi jeung Allah cek judet langsung kaget Allah ngabejaan ke kula bahwa cak Allah aing agung ngutus Rasul aing titah ngadatangan Junaidil Baghdadi titah dakwah. Ambo sia gipira jeung aing mah jeung Nabi, sia mah jeung Allah. Tah eta kos kitu murid galeuwihan guru. Terakur jelema nu diberi hidayah jeung jelema nu teu diberi hidayah. Terakur jelema nu asup Islam jeung Abu Jahal anu tetep kekeh dina kakafiran. Terakur. Ieu keur carita dina masalah hidayah kakafiran diberi hidayah ku Gusti Allah asup Islam. Lamun nu geus asup Islam diberi teger dina syariatna naik barang geus teger dina syariatna melalui kana thariqah kuari kudu beda dina thariqah jeung syariat nu dilaksanakeunana syariat ngan jerona aya thariqahan ulah kieu berthariqah keluar geus tina syariat teu kudu salat urang kuari mah geus bertorekat bae gantung jelema geus tanggung jawab aing gantung bawa cara tanggung jawab di hareupeun aing nyana teu bersyariat ngomong-ngomong torekat jeung hakikat gantung pae Kiai tanggung jawab, leuwih ditanggung jawab aing. Tanggung jawab dah. Bono. Cenah itu mah udang-udangna gede. Tambahan deui gede. Tambahan. Cenah sorbana ngangsar. Tali ku sia sorbana leuwih ti ngangsar. Bono bae teu bener salah. Syariat jerona torekat. Salat torekatan, puasa torekatan. Haji torekatan supaya mencapai hakikat lain kieu gitu urang bertorekat geus kudu bersyariat je ka dieu sia kampak leutik aya ya itu gara haji mah gos gitu nah kuari bersyariat paten bersyariat zahir mah kudu bersyariat bae sanajan kiai nu geus datang ka hakikat ge zahir mah kudu bersyariat deuleu Kangjeng Nabi tinggali para sahabat Sidina Abu Bakar mual aya jelema nu pong hebat tibatan Sidina Abu Bakar Siddiq tibatan Sidina Umar tanu dicaritakeun tadi tibatan Sidina Utsman tibatan Sidina Ali kabelah dieuna wali-wali Allah zahirna bersyariat magahan ngaji nyana dakwah nyana salat puasa zakat haji nyana di jerona berhakikat ulah berhakikat teu salat ulah bertorekat teu puasa we teu puasa mah jang nu bersyariat teh urang mah ngagoreng sangu aja ya mun deukeut ka imah aing resep aing ngulinkeunana ieu bisa dipancingan ku aing sia aya sia pancingan uduk sia ku aing diracun ku aing sia udukna oh tu syariat tu kurir tembongkeun mah ya Allah mulai syariat jerona isian ku torekat maksudnya naon? Batinna bersihan supaya wudu bener-bener wudu, sholat bener-bener sholat, haji bener-bener haji. Ulangan sakadar cangkang doang. Dicek Imam Ghazali teh kapan aya roh, aya eusi, aya cangkang, aya kacang jerona, aya cangkang.
lamun kesina dipisahkeun di dieu jang dahareun dek digoreng dek didahar silakeun apan cangkang mah beuleumeun urang ge lamun urang ayeuna rohna bagus atuh kapan dikasorgakeun ieu jasad urang lamun sakadar cangkang doang dibeuleum sarua bae tuh korek kata awamangkana apakah jelema anu dijadikeun waliullah ku Gusti Allah tina tadina bersyariat kemudian ku Gusti Allah dihirupkeun hatena dibere ilmu hakikat wa jalalahu nuran yamshi bihi finnas ku Gusti Allah dibere nyana cacaang sehingga nyana lempang di manusia dengan tegap nyaritakeun ieu haram ieu halal ieu hak ieu batil tanpa aya intrik-intrik duniawi jeung ukhrawi hiji bae Allah teu sieun diomongkeun teu sieun dicaci dimaki nyana malantaran hiji nu dideuleuna Allah yamshi bihi finnas kritik ku kabehan teu robah wobe ngagorengkeun teu robah wobe ku kabehan nyana teh di alam teu robah kitu bae waliullah mah yamshi bihi finnas apakah sarua jeung man fi zulumat kiai-kiai Golkar anu aya dina syariat doang anu lempang ngariungna hayang cau Ambon anu ngariungna hayang dibayar anu dakwahna hayang dibayar malah ku ari mah make tarif dikritik kapan ku jelema masa sih dakwah pakai tarif-tarif segala nah akur tante ieu wali dakwah tanpa pamrih jeung jelema bersyariat nu dakwahna hayang kajieun dapur tidak dong tidak beda teu akurat matak Syekh Junaidil Baghdadi luar biasa guru tarekat nu nomor hiji moal aya tandi wow sadurunge winara boga murid ngaranna Syekh Sri Sikti urang lamun ka Baghdad zarah ieu makom Syekh Junaidil Baghdadi di dieu Syekh Sri Sikti Masya Allah tamun urang terus kabelah ditu terus Syekh Marufil Qurhi naik mobil deui ieu kari kabayang tah geus ka Baghdad kumaha keur hirupna Syekhul Mursyid nomor hiji di dunia eueuh deui ditanya Mama Junaid bisa henteu murid ngaleuwihan guru ya sabda teh bisa mah bisa ngan hese kira-kira aya encan aya sih dek dibuktikan ku Allah maksudna dek dibuktikan kieu dibuktikan lana Syekh Junaidil Baghdadi teh jelema nu nyepi bae kecuali jelema nu datang nanya minta petuah diterangkeun ku Syekh Junaid adapun nyana diondang mah dakwah adapun nyana dakwah di majelis taklim dakwah di masjid, dakwah di lapangan teu pernah saya Junaidil Baghdadi mah. Ceknya nama ning di imah bae zikir. Kecuali jelema datang mondok, datang minta petuah karak. Ai kitu mah nyana diondang dakwah teu daekeun nyana. Terus bae nyana teh zikir ka Gusti Allah. Kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Wali mah geura kadang-kadang ngimpi teh kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Urang mah ngimpi kapanggih jeung calo. Di udag-udag kuntianak, raga kasumur, esek deuk naekna. Sakalina naek hayang kiwer ki ngompol. Eta impian urang eta kos kitu. Sebab memeh sarena teu babaca. Saya sudah kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi ye Junaid ulah diantep umat anjeun dibere rahasia lisan ku Gusti Allah lisan anjeun teh seukeut ketika anjeun nyaritakeun jelema bakal ngadenge di samping ngadenge jelema bakal nuturkeun lamun model anjeun nu dibere hikmah caritaan anjeun cicing bae di jero kamar umat bakal cilaka gas kuari ulah cicigeun sampaikeun anjeun dibere lisan leuwih ti batur sebab terdorong tina batin anu suci
udangnya nak Masya Allah astagfirullahaladzim. Mulai esok teu kudu di ondang aing dakwah di kerumunan manusia langsung nyana set aja kade kumpul dakwahnya Masya Allah Syekh Junaidil Baghdadi wah atuh pohara dakwahnya na teh sebab berhikmah lillahi ta'ala sapoe kaduana Syekh Ma'rufil Qurhi datang assalamualaikum waalaikumsalam murid kan Syekh Ma'rufil Qurhi cek Syekh Ma'rufil Qurhi alhamdulillahirabbil alamin aya naon atuh impian pohara jasa kapanggih Kangjeng Nabi aju nitah dakwah hah pan sia nyaho siapa murid aing sia nyaho ka impian aing ieu dek dibuktikeun ieu artina murid galeuwihan guru nu tadinya cekna bisa mah bisa ngan hese kan gitu dibuktikeun ku Gusti Allah oh ya mimpi kapanggih Kangjeng Nabi aju Kangjeng Nabi nangan nasehatan tina dakwah ulah cicingan lantaran mama umapan boga lisan berhikmah sebab timbul tina batin anu bersih geus kira ieu belenget sia bisa nyaho aing kapanggih jeung Kangjeng Nabi tang ngimpi nang ti mana hayu coba pan sia murid aing cek Syekh Ma'rufil Qurhi kapanggih ngimpi jeung Allah Syekh Junaid langsung kaget Allah ngabejan ke kula bahwa cak Allah aing agung ngutus Rasul aing titah ngadatangan Junaidil Baghdadi titah dakwah ambo sia gipira jeung aing mah jeung nabi sia mah jeung Allah tak eta kos kitu murid galeuwihan guru Masya Allah demen tak kula sok sombong geus sia mah murid aing bahwa tidituna murid galeuwihan guru moal bisa kajen kumaha loba di pasar kemis murid galeuwihan guru loba di zaman kura sekolah SD guru SD bae ieu murid mah geus anu jadi insinyur murid geus anu radas murid geus anu tah eta mah ai urusan guru teu bisa dileungitkeun kaguruanana ai pendidikan mah atuh ngaleuwihan guru ambualan ngan murid mah tetep murid baik sanajan ieu geus jadi insinyur geus jadi profesor ieu guruna guru SD bae nya mah malah can jadi kepala aja datang ke modarnya mah geus didinya bae atuh guru bae eta Syekh Junaidil Baghdadi kaget bahwa Syekh Ma'rufil Qurhi mah kapanggih ngimpina kapanggih jeung Allah eueuh teu kira-kira teu ngararihimpi kos karari itu jasa asalnya ho bae pohara amat Masya Allah datang ka nyaho impian ngan teu meunang dibukakeun kos kitu mah di halayak rame ieu mah keur carita jelema luhung supaya urang ngarenyet adapun dibuktikeun mah urang wawalianan di kantong saya duitnya katebak bae itu kadeuleuh jeung nongtot di dieu tah urang kiai wawalianan kos ieu geus rantai bae rantai bae blon mah kiai ya insyaallah iyalah ayat ieu wa man kana maita jadi jero ayat nu tadi urusan hidayah kablah dina hidayahna urusan hakikat pohara Masya Allah karim teu akur jelema nu dibere hidayah jadi asup Islam jeung Abu Jahal nu kafir bae khususna nyana umumna sahalayak rame teu akur jelema anu bertorikoh jeung jelema nu bersyariat teu akur jelema nu geus datang kana hakikat jeung kiai jeung jelema nu bersyariat bae guru kumaha cenah kiai bertorikoh teh alam torekat atuh ulah akur jeung alam syariat engke lamun geus datang ka hakikat atuh alam hakikat dipaksa nyana teh ku situasi ku ari kieu teu bisa sakahayang urang ku ari cicing di lembur bersyariat hayang nginum tinggal gep hayang kopi tinggal nyeduh hayang susu tinggal nyeduh atawa mentah dahar ge hayang dahar jeung daging ayam hayang dahar jeung sate bebas syariat ngaran
urang takos kieu begitu urang naik kapal truk bae urang teh diatur ku situasi jeung kondisi teu bisa sakahayang dahar diatur dina waktuna nginum diatur dina waktuna sagala rupa saya aya bae di jero kapal teh teu bisa urang Mbak sini kenapa ini kan saya mahal ke Mekah nih bayarnya 40 juta saya minta sate ayam dong nyana laporan ke pilot kenapa ada apa namanya penumpang kita minta sate ayam mana orangnya tuh datangin ke pilot yang pengen sate ayam iya sini kok ini dibuka ya lawang kapal ya meuli sia di Cikupa ragakeun sia ku aing teu bisa tuh kayak teh garana teh saya aya kita hirup teh di alam kapal geus bae kumaha pemberian ti ditu teu bisa urang maksa hayang sate kambing hayang sate ayam hayang opor teu bisa saya aya bae urang ge bertorekat kos kitu jadi plotan guru saya aya kieu jadi urang teh dibentuk ku situasi jeung kondisi eta torekat garana ieu mah ongko bertorekat tapi nyana hirup sahayuna bae kos bersareat soekeun pancena bertorekat pan haju iring-iringan jeung pamarentah teu arti ya ing mah lamun nyana teu bertorekat ngomong-ngomong teu bertorekat ya sah-sah saja tapi lamun nyana geus ngomong bertorekat haju iring-iringan jeung kandidat di panggung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah saat tadi kan teu bisa tuh aya larupan teh dikondisikeun ku torekat pan cenanya norekat pan dagang limbah teu arti aing mah teu mah sareat atuh ulah ngomong-ngomong torekat atuh salah pan cenah bersareat bertorekat pan make calanana street deui waduh pohara jasa SKJ deui nya isuk-isuk wait mursid mursid apa haji mursid hacak teu sambarangan aya larangan-larangan geus ulah sok wani-wani nyebutkeun torekat jana sebab aya nu nyaweun laranganana pokos tadi bersareat urang dihandap kos kieu ketika urang bertorekat ieu teh digambarkeun di kapal teu bisa sakahayang di alas tah hayang ieu teu bisa hayang itu teu bisa bertorekat teh kos kitu larangan-laranganana aya ketika larangan-laranganana dirumpak jar balain bertorekat karana bersareat poteskeun huluna ku aing sia ngaijazahkeun deui nyana mursyid ya matak saha mursyid da sing hade manya mursyid ngalimbah manya mursyid aju iring-iringan jeung pamarentah emang ulah jeung pamarentah sementara ulah ai ulah mah tungke saha nu ngurusan pamarentah baginya nu norekat ulah waka sebab can datang ka hakikat kumanya lamun geus datang ka hakikat mun geus datang ka hakikat teu meunang iring-iringan jeung pamarentah bila perlunya nu jadi bupatina hakikat bakos gitu jeung moal aya jelema nu diangkat dari hakikat jelema bodoh moal aya lebih pinter diangkat dari hakikat mah pasti bae pinter pinterna di mana menang sakola inang sakola Gus Dur ge teu sakola nya mah sanawiyah aliyah palingnya tamat kuliah na mah ka ditu teu tararamat pana tuh jadi pinter emang nu minterkeunna kuliah disesuaikeun beungeut sia ku sia ngaji gitu ka mana ngaji jurusanna eta pahayain lah waduh masyaallah